Cekeng musonif di dia ila ihalatu kalaman al wujudil farogi min ru'unatin nafsi. Ari minahkeun amal kana salsete eta tina sawarena garahna nafsu. Jadi gorengna nafsu teh eta. Sok dikengke pinahkeun kana salsete. Ke euy arek getol berjamaah salat teh rek getol ngaji di mana geus beres usul macul. Ha sok aya deui kitu. Aya nu kana deui. Kayak ieu mana salse kesan kakara. Rupa jejeut kene mah makan ngaji aya. Kan sok aya kitu bener. Mun teu ngaji hariweuh ke ieu getol ngaji teh di mana salse usum ane. Eta teh garah nafsu eta. Tina garahna gerahna nafsu. Runah teh garah teh gerahan tahiyanna nafsu teh. Gitu. Jadi lo banyak sifat goreng nafsu, loba. Nah, di antara teh sok ngalihkeun amal kana salse. Malah mah akhirna mah tulul amal. Ke rek getol ngaji teh geus rada gede, da keur leutik maresep keneh nganu kaleci lang-layangan. Esok kayak gitu kan. Kayak geus rada gede aya. Oh. Anu kulin we. Ari hek teh nepi kana gede. Geuning teh ngaji keneh. Beda deui ka hayang geus gede. Nongkrong sisi jalan ngangan bi pamajikan ke geus boga pamajikan rek getol ngaji teh asok aya gitu betul lama gitu tadi teh teh tina garahna nafsu geus boga pamajikan henteu keneh wae ngaji kunaon ieu riweuh nguruskeun ka hayang pamajikan parada omongan boga pamajikan teh loba ka hayang hewe teu kaburu ngaji. Neangan kahayang, neangan duit kerjumpuan kahayang pamajikan. Ke sugan geus boga budak pamajikan rada hideng. Oh, boga budak indungna cager budak kripul. Teu ngaji tapi ka paeh itu kan fungsi ngaji. Asa bener eta teh pada geus disenekeun ka dinya. Salah eta teh. Goreng sifat nafsu ulah diguguk pokokna mah rek riweuh rek kumaha ge ngaji mah sakadugan saminggu sekali sabulan atuh teu kaduga datang na YouTube atuh aya keneh akan kalau ada kemauan tentu ada